Cong, ini teh hari Selasa ya. Masa kayak hari Senin jili 2? Iya, Boy. Cuman hari ini kita udah tahu capeknya dari hari kemarin. Oh bener, semangat kerja 20%, sisanya tinggal nunggu gajian. Gajian masih lama, Boy. Yang deket mah cuman rasa lapar. Aduh, kamu ngomong lapar. Bawa bekal nggak kamu? Bawa, tapi lupa bawa di rumah. Ya ilah, Cong, itu mah cuman bawa. Kamu mah cuma niat doang. Daripada kamu, Boy. Bekal ada, tapi udah dimakan sebelum berangkat. Nah, itu mah strategi ya. Biar kamu nggak diganggu kerja kan? Strategi apaan? Itu mah kamu lapar dari subuh. Udah, Cong. Selasa ini kita jalanin aja. Yang penting kita kuat cepat pulang. Betul. Pulang cepat, makan enak, tidur nyenyak. Itu baru hidup enak. Oke lah, puasa boleh capek, tetapi perut harus tetap bahagia. Gas, kerja lagi, Boy. Keburu bos datang. Dong, kapan lah kita gajian gede? Mun di impian mah tiap penting oge gajian, Boy. Aing mah yang jadi jelema beunghar, ame pemikiran gitu, gitu. Eta mah gampang, teboga duit oge teu jadi pikiran. Soalna saya nu dipikirkeun. Ah siapa ke menyemangati kieu pisan? Nyemangatin atuh. Coba ayeuna bayangkeun duit 1 juta di leungeun. Geus kabayang loba pisan. Ayeuna buka banon. Tuh kan leungit deui. Tah kan duit hayalan mah teu bisa dicokot di ATM. Aya wae, Cong. Aduh, Cong, orang salah ngirim chat deui, Cong. Kasaha mantan deui lain. Aduh, kasih bos, punten telat. Sare deui. Ya ampun, Boy. Jujur pisan maneh teh. Aing maksud lama kirim ke mana, Cong? Aing mah teu butuh laporan sare maneh, Boy. Tuh, ayeuna kumaha? Kebenaran bos geus maca. Gampang, kirim deui weh. Maaf, Pak. Tadi HP aing nu sare. Ah, sia mah kadon nyeun masalah urang. Tenang, Boy. Paling ge isuk maneh disuruh sare di imah weh. Paling ge dipecat. Cong, tadi si bos ngomong naon? Aya teu kadenge Kerja cepat. Lain kerja cepat pulang maneh mah. Da aing mah rek langsung beberes, rek langsung balik. Pantes bos ningali maneh. Kawas hayang nyengir kesel. Aduh, ceule aing mah sok nama-nama sendiri. Eta mah lain kuping. Ate maneh, Boy, nu hayang balik. Terus kumaha atuh ayeuna aing siap-siap rek balik ti tadi. Gampang. Pura-pura sibuk deui weh. Sibuk naon, Cong? Sibuk mikiran kumaha carana teu diomelan. Cong aing heran sok telat wae. Padahal aing deui mah masang alarm loba. Alarm jam sabaraha emang? 5 di jam 5 sampai jam 6. Terus nah teh hudang. Soalnya tiap bunyi aing sok mareuman. Sare deui. Eta mah alarm jadi musik pengantar tidur sia mah. Aing geus siap udang, tapi asur nahan deui. Kasur naon, Boy? Eta mah iman maneh nu lemah. Aduh, Cong, kumaha? Dia nggak telat tuh, Cong. Gampang. Titipkeun we alarmna ka aing. Emang bakal diudangkeun. Heeh. Dihudangkeun ku telepon, Boy. Maneh geus telat. Cong, nah jelema-jelema ningali ka aing terus ya. Boy. Masker maneh eta tibalik. Hah? Dibalik kumaha? Nu kuduna di luar, maneh tare di jero. Jadi gambarna di jero. Paingan we, aing sesek napa, da tulisan ge nempel na irung. Eta mah masker jadi wallpaper irung atuh, Boy. Aduh, malu pisan geusila aing jadi kieu deui. Pantes di tadi aya nu nanya. Eta masker edisi rahasianya. Dia mah Cong lain ngabejaan kita tadi. Aing kira masker gaya anyar, Boy. Fashion tingkat dewa.